minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله أعلم بمرضه لا يزال bunyanuhum maradin sir opo bangunan alladzi banahu kang pada ngabarangun ya alladzina kabeh ing bataniku dari sebab kamang-mangan syakan tegese kamang-mangan pikulubihim ing dalam pirang-pirang atine alladzina Ilang tagodaan yang narima pegatan basila tigasan narima pisa kulubuhum apa pirang-pirang atini alladzina biaya mutu kalawan yang tamati ya alladzina wallahu lan utai gusyal alimun iku kang mahauni abdi khalqi kalawan makhluk Allah hakimun turku kang bijaksana fi sangi bihim ing dalam dadamelan Allah bihim kalawan khalqi bihim kalawan khalqi. Sanggeusna munafikin ngabangun masjid diror teh haju kajahoan tujuan kabahayaan ku Kangjeng Nabi atas informasi langsung ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kangjeng instruksikeun supaya dihancurkeun masjid maka tersebut dihancurkan rata bahkan titah dijieun tempat nguburan mayit-mayit pamiceunan mayit-mayit kuhina-hina na eta tempat nu geus dibangun Masjidil Haram. Lamun dicukcurug teh kapan sabada ngabangun masjid teh atuh dihebat-hebat atuh lantaran bentukna masjid atuh beuh urang Madinah teh anu teu apalna naon mabararungah kabungahan nama kapan bentukna masjid sakitu agrengna di samping kaagregan teh bisa dimanfaatkan paranting iwan waktu hujan waktu panas tapi barangku Kangjeng Nabi diinstruksikeun titah diratakeun timbul nomor kahiji aya suulon merenanannya aya we hasud dianggap hasud besi kasaingan merennya masjid teh itu makapan masjid Kuba ieu mah masjid agreng hebat aya we merenanannya Muhammad teh besi we kasaingan aya hasud jelema teh terutama munafik atuh jelas munafik berkait. Nomor kedua mah timbul nganaha-naha orang munafik
nah hanya orang ngabangun masjid bagi masjid kene dihancurkan padahal makan masjid komamun lain ngabangun masjid merenana cacak-cacak masjid dia ieu teh make teu meunang keneh bae nanaonan nya Muhammad teh urang kudu kumaha atuh pancena tita ngabangun masjid tapi urang geus ngabangun masjid dihancurkeun tuh nomor katilu mah aya ragu antara jeung antara banyak nya Muhammad teh salah itu mah kaum muslimin ai kudu salah mamanya Muhammad teh tapi nya ke antara jeung antara ih ke kumaha nya timbul sababaraha versi batu sababaraha versi batu nanaon ge kitu bae ieu urang mah teh nyaho naon urang we politik wah menteri agama loba kiai sih kok abrinya urang mah aja heran sih urang mah kos eueuh kiai bae karena urang mah bodoh politik itu sekolah henteu naon henteu sok atuh ngomong politik geus bae meneng bae sih sirah aja cacalaton bae ora ana paedah he geus bae atuh ku Bandung ngaluluskeun bae di ditu atuh lamun dibacakeun loba kejanggalan-kejanggalan geus antepkeun nya nu keur ngamaenkeun urang ieu kuari lamun urang diperhatikeun di dunia teh urang makan teh nyaho naon kamari ieu tinju rame tinju rak beueuh atuh nyana teu ngamaenkeun henteu kajian tinggu kumaha bulu tangkis rame bungelap beueuh mobil kayak gitu kan mobil nu diramekeun rame Avanza datang ka sakumaha naon lamun Avanza tuh kuari mah henteu jatuh kabeuli pan diramekeun naon nu rame aya naon gitu garana aya aktor nu ngarame-ramena teh sagala rupa ge kos kitu bae di dunia teh je pasar kapan dunia mah hiji bae lamun urang henteu ka Allah lamun reka Allah karak segala rupa urang deka Allah beneran deka Allah tararis aya iya di sabodo aing mendeka Allah anu henteu ieu cenah jang kemajuan ieu nyen yayasan Allah leg-leg Gus ya yayasan teh aing mendeka Allah teu kudu make yayasan ieu cenah ieu supaya rame ieu di organisasi di NU teu aing mah moal maju atuh kan Allah sia-sia ngamajukeun aing mah ka Allah ieu bae tuh di hati henteu los ieu bae hebat di huru je cingkrang ye calanana calaling henteu aing mah moal huruf moal iya yang deka Allah sorangan deka Allah teu kudu make organisasi teu kudu make partai nah ngan dunia kan moal rame jelema deka Allah khusus deka Allah moal rame ikan nu ngaramekeun ke bangsa jelema nu tarolol kabeh nu mantek ramena dunia teh kudu tolol bisa ngabangun hotel teh kudu jelema marasiat lamun eueuh nu marasiat teh malah hotel mantek urang kudu hatur nuhun ka jelema maksiat ngaramekeun teh ngaramekeun mun teu aya nu karitu moal rame ge atuh urang nu salat nama nu ngabangun masjid nama kapan eta tilok salat tukang bas ya itu nya nu nyieun masjid ada tilok salat teh mah urang nu salat mun eueuh nyana atuh urang teu boga masjid mantep atur nuhun ka nu tilok salat tawat kayaknya da deka Allah mah eueuh suudzon deka Allah mah lamun teu ka Allah karak urang teh aya suudzon ka batur urang teh aya pesimis ka batur urang teh aya we rasa rububiyah aya di urang deka Allah mah geus jadi mah moal ya itu kabeh kana Allah kajen tilok salat urusan nyana kan riweuh si itu cenah ngomongkeun atuh kajen ngomongkeun ieu encan nyiduhan acan karak ngomongkeun samaras henteu atuh teh mah jangan ngagerakeun ge Allah ieu gimana kumaha panasnya moal aya panas deka Allah haji urangna bisa moal aya panas sebab naon
ieu nu mantak ngaramekeun teh tah nu tararani haju eta teh didaharkan ku urang gabahna pada eta tirok sarolat lolobana mah mun eueuh nyana urang kalaparan atur nuhun geus ulah sok haju dakwah ka sawah waya salat ge sarolat kabeh mah nu ngirig sia antepkeun bae habak geus kena ngaririk bae salat henteu naon kajeun ngeunah bantak mah inget ka Abuya eta Muhyiddin dah bangeng Abah garageun dia sebenarnya aspek garageun dia kan gitar harangas nya mah kan gitar teh harangas jasa nyalateun ka mau pas belah dia Tegal Kunir tah lewat mobilna kempes cas aya nu keur ngagitar kemana keur kemana bae keur kikieuhan bae aya di dalam aja ya Pak Haji kenapa ini cek Kiai cek Muhyiddin mobil itu apa namanya bannya betus oh ya udah ada kunci ntar saya ya dikunyana diberesan wow ratu muatanana sub Kiai kabeh atuh nu sanu ngabenerkeun ban ya Kiai mah teu bisa ge numpakan doang ye eta kunyana kan dibawa keluarkeun kunci-kuncina dibenerkeun terus dikabengkelkeun ituna diganti geus beres udah aja dibere duit enggak udah Pak Kiai ini Pak Kiai ya udah enggak udah saya mah udah ikhlas lillahi taala ti harita Ki Muhyiddin kanu ngagitar cilok galak jadi nambung aing pernah nulungan aing tuh kan Masya Allah karim likulli syai'in hikmah tiap perkara aya hikmahna ulah eta sok galak kos kitu teh eta mah membatasi diri ulah ji urang teh kan nindini ge ulah galak lantaran urang teresep aki-aki mah resep urang kan nini aja orang ngora kere aya aki-aki banyak anu ngora malah aku pasti kan nini kan ye atuh aya nu mulung kulo sakitotin lakitoh tiap nu ragag aya nu mulung kitu bae nah jadi urang deuk ka Allah mah eueuh batur bendu batur ngomongkeun urang malah seri sebabna lihat gerak Allah degan tah lamun geus datang ka dinya jadi jelema ngan moal rame mun karitu kabeh malah nu dagang malah nu tani malah nu sepi penting tahajud kabeh urang mah malayat dina ayana ge dipaksakeun di TV marhaba kabeh setel TPI marhaba setel RCTI marhaba setel itu RRI keur maca sholawat cek jelema ieu mah kabeh ku sekarang dia kabeh TV hancurkeun habak lah bantak resep ge nonton TV kan aya jogedan tuh sia mah akur bae nah belajar tapi ka Allah belajar geunaheun moal aya nanaon nikmat sakit pamere Allah Gusti alhamdulillah abi teh didamel makhluk nu pangmulyana aju iman ka Gusti aju ala kadar ibadah ka Gusti salat bae mah abi teh osok adapun khusyuk na mah atulah teh mah emang hese tapi abdi keur ngarahan bae itu supaya hayang bisa khusyuk meureun Gusti numantak abdi teh khusyuk teh lantaran pikiran abdi hayang mobil bere atuh abdi mobil Gusti cak Gusti ngaco sia geus boga mobil lain tambah khusyuk karah sia engke mikiran ban besi kempes can boga bae geus teu khusyuk komo geus boga encan boga makan mikiran boga doang geus boga mah ieu engke kumaha ieu meuli olina di mana ieu meuli bensinna di mana bayar pajakna sabaraha duit tambah kalut sia eta kakarake boga hiji mun boga dua peupeus otak sia eta tuh mantak jelema nu hebat mah geus nyandung boga 3 boga 4 kuat eta lalaki hebat otakna teu peupeus atuh bade boga hiji ge kolem
boga hiji ge ngalamun bae satu deuleu batur boga opat ke teger bae eta ngaranna lalaki mah kos kitu ngaranna mentak lamun lalaki can nyandung lain lalaki teh bencong sama tungtung nama balik ngaji nyarandung bae sia iya mah keur carita gagah kagagahan otak jadi lain nu nyarekan dicarekan ku pamajikan tapi gagah pamajikan emang teu nyarekan iya kira ieu waktu datang nyana di sarua bae tapi tetep bae dihadapi bae ku nyana berjiwa besar ngana dadana ge dibuka datang ke kamar ngalamun sarua nyana ge tapi tetap gagah jelema nyandung teh gagah laisa minna lain termasuk golongan kaula jelema anu mampu nyandung teh nyandung dia itu ucapan Kangjeng Nabi teh lain masyaallah iya timbul keraguan orang-orang munafik ge timbul ragu Muhammad teh kok jadi kieu hararese amat dikakalakeunana nah ieu sebuah bangunan teh ngaragukeun ka dirina lantaran deuk tupatipu teh hararese maka dijelaskeun ku Gusti Allah moal eureun-eureun jelema munafik mah timbul ragu, timbul pusing, timbul puyeng. La yazalu bunyanuhum bunyan teh masdar ay masdar ma ismul hadas ngaran pagawean tapi nu dimaksud di dieu mah bangunan ay bangunan ma isim maf'ul berarti kan di dieu teh masdar nu dimaksud isim maf'ul atuh majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis mil maf'ul cek ahli bayan atuh sapira bunyan mah isim hadas kos nasron kos dorban jadi maksud mah ieu mah bangunan masjid ai bangunan mah kang den bina mabni berarti geus masdar bi manas bil maf'ul majaz kos kitu bunyan mah ngabangun tah ismul hadas ngabangun ieu mah kan dicaritakeun teh bangunanana beda ngabangun jeung bangunanana oh ieu mah bangunan masjid nah majaz la yazalu bunyanuhum terus-terusan berarti bangunan-bangunan masjid maranehanana nuku maranehanana dibangun teh eta jadi sabab kana karaguan di jero hatena eureun ragu teh eureun-eureunana illa taqatta qulubuhum angin pegat hatena biaya mutu secara pararae eta kan bahasa limit mencek urang mah lempeng na mentek ilana di mana ila geus atuh eta para munafikin nu ngabangun masjid eta bangunan masjid anu ngajegir sanggeus teh ngajigir bagus begah teh haju dihancurkeun ku Kangjeng Nabi ditah ka sahabat nyana timbul ragu-ragu endap-endapan was-was di jero hatena teh duh ieu kumaha sebab lawan teu iman jelema nu teu iman mah was-was kos kuari kejadian di Cina lantaran teu iman was-was sararieun paeh orang muslim apa sieun paeh henteu muslim ditanya aya nu kena tidak ada. Kemudian takut mati, enggak, kok enggak keluar? Kenapa mesti keluar? Sebab Kangjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah haram untuk keluar. Andai kata mati syahid, babari kan. Jawabanana tetap kurang masih bepah ya. Tuh,
Abu Ubaidah kapan ka Syria, di Syria terus ka Yordan, ti Yordan terus ka Tungtung, titah balik ku Sidina Umar lantaran eta teh keur aya taun di suratan lantaran si Ki Ubaidah Abu Ubaidah teh jelema brilian anu hebat pemikiranana jeung sajabana titah balik ka Madinah cek Abu Ubaidah di daerah kula keur aya taun kula lamun maot syahid haju lamun kula keluar haram cek Abu Ubaidah sedengkeun ngadoana ya Allah ya Rabb setiap saat kula teh akan ngadoa teh hayang maot syahid hayang maot syahid hayang maot syahid deuk iraha disahidkeun deuk we maot kena taun syahid ka mentak jelema lamun ngadoa naon beta lamun bere resep ngadoa hayang sugih engke kajadian bakal sugih jelema lamun ngadoana hayang boga pamajikan nu geulis bakal kajadian pamajikan nu geulis cak nyana geulis cak nyana aduh lamun jelema ngadoana teh hayang maot peju mah sok dibere hayang beta ngadoa teh hayang maot peju mah yang kajadian diakurkeun ku Gusti Allah tulisan di Lauhil Mahfuz teh jeung nu dikacapangkeun diucapkeun ku manehanana nu sok didoa-doakeun ku manehanana teh eta teh geus aya tulisanana ieu di ditu bakal kos kitu. Nah, wari hayang maot syahid loba tuh maot syahid mah. Taun syahid nyeri beteung syahid termasuk katabrak misalnya syahid kejadian banjir gempa syahid maha kawasa Allah kumaha bae ngajadikeun syahidna di tengah-tengah siksa jelema aya bae nu maot syahid kan gitu teh rahasia Allah. Nah, ya Abu Ubaidah kan embung maot syahid tah eta ditungtung jauh di Yordan lagi. Nah, iya kan orang-orang Cina ge sarua bae tah kena wabah, mencara wabah teh mah musliman teh nah, orang-orang komunis, orang kafir sararieun kana pae. Sieun pae. Jeung teh sieun mah jelema muslim doang deuk daon pake kasieun. Ja ibadah eukeur ka Gusti Allah, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi, ibadah eukeur. Maot mah jata mah lain ku wabah, lain ku kalapar, lain ku panyakit, ku ajal. Ji ditetepkeun di jero kolban dik naon atuh aing ngaji bae ge make jeung sieun paeh keneh bae ja aing mah boga kayakinan bakal ka sorga wah konyol tuh budak ya Allah ya Rabbi je eta teh kapan wali Allah anu ditanya di jero kubur teh man rabbuka cicing we wa man nabiyuka cicing wa kiblatuka tengah jawab cek malaikat sia kudu tengah jawab je bejakeun ka Gusti Allah make jeung ditanya keneh bae pan aing boga kayakinan cak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda rabbi abdi ana inda abdi wa aing mah kumaha cak kayakinan hamba kaula sedangkan aing boga keyakinan bahwa aing teh ieu teh bakal dikasorgakeun ku Gusti Allah aing yakin make jeung ditanya-tanya bejakeun ka Gusti Allah bah cek malaikat wah rahmat bebeja langsung malaikat Gusti Maha Uninga aya hamba kau aya hamba Gusti maot ditanya ku kula teh dek ngajawab plek jawabanna kos kitu tah kumaha eta Gusti atuh sia teh cek Gusti Allah men tanya-tanya bae atuh kul mah tugas atuh tah lain sambarangan jelema tah mah kayakinanna luhur nya nama keur sakarat ge aing sorga kajen kumaha ge yakin oh enggak bereskeun tah mah Gusti teu ditanya datang deui malaikat hampura henteu tah mah leuwih ti aing mah hampuraan malaikat tah eta kan boga keyakinan mata kieu yakinkeun urang cing gede keyakinan ka Gusti Allah tah batur mah datang ka kos kitu ditanya ge ku malaikat geus teu ngajawab yakin aing tanya segala rupa sepira malaikat makhluk keneh salama bah teh yakin datang ka dieu teh yakin ajup pas Haji Pendi paeh kos kitu deui man rabbuka cicing wa man nabiyuka cicing wa ma kiblatuka padahal mah nya nama deuk nurutan itu ngan teu yakin ngan nurutan doang nah palu ya tetep digenjreng bae tetep genjreng
cak aja pendipan aing mah lain deui jeung eta sama nurutan lain yakin kudu yakin di jero hate masyaallah kan la yazalu bunyanum teureun terus-terusan bangunan nu kumanehna dibangun masjid ya ngajadikeun karaguan dina hatena tepikeun kapegat hatena teu bisa mikir paeh tepi ka timbul ragu jadi sebab keraguan bangunan tersebut ya teu iman atuh jaka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mang ragu jeung wallahu alimun Gusti Allah maha uning bi khalqihi ka makhlukna aduh lamun urang nyaritakeun maha uning atuh geus naon nu teu kauning ku Gusti sorotan ilmu Allah mun nyorot ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aing teh dideleukeun Gusti Allah uningan ka hate aing dideleukeun isin mun bener sorotan ilmu Allah tek aing teh dideleukeun we hate aing teh urang teh ngolembar bae ka lain Allah isin kahayang teu akur jeung syariat isin mata geus we lobana haju cici embung nanaon bakalna isin ka Allah teh isin lamun ilmu Allah keur nyorot manteng nah haju urangna ge gerakna beda kumaha bedana kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot terus ku urang diperhatikeun terus dirasakeun terus ku urang di rumah perasaan eta engke urang lagi dibere deui ilmu ku Gusti Allah sebab eueuna naonan di qalbu urang bis dibere ilmu anu lain meunang ngasab tama ilmu nu nyaho urang kahareup padahal teu meunang dibejakeun antak wari di Yaman aya kiai anu 30 tahun ka tukang nyana geus nulis bakal kajadian aya penyakit corona dijelaskan corona nah eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun tak kuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh di Yaman teh barang dibaca kitabna geus dijabejakeun teh kajadian nu kuari di Cina teh bahkan Uzbekistan bahkan kadiana Moskow Soviet dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian gempa kajadian banjir di antarana bakal aya wabah corona di Cina geus aya kitabna geus begitu dibaca pas kumaha nu kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun eta kan nyalana geus tilu ka mamana kieu teu meunang ai lain nabi mah kapan nyaritakeun ka hareup gaib teu meunang ai lain sabkul kalam atawa memang deuk ditembongkeun we ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana jaloba kuari anu nyahoeun isuk teh bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senin ya dah jadi saja bahasa Jawa emang nyaho ayalah ku Allah dibukakeun bray ngan teu meunang dicaritakeun aya lain sabkul kalam mah ketelanjuran aya keneh ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyaho Allah teu dibere nyaho ngan paling isyarah senyum teu meunang aya lain nabi mah sebab eta adalah nubuah teh sifat kanabian sedengkeun nabi geus eueuh aya ge dinyana sifat kanabian sifat lain nabi tapi teu meunang ngabejakeun khusus we Allah mere karomah jang manehanana sebab manehanana ibadahna ka Allah ngabersihan qalbuna bisaan jadi dibere pangbubunga bray berengan teu meunang ngabejakeun nah ieu kejadian kuari di Yaman aya
nyana ge atuh sugan nyana mah berendanan bakal maot nyana ge teh nyahoeun umurna 100 tahun kitab da dibaca kejadian-kejadian teh geus aya percis eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah hijab aya keneh lah mun eueuh nu kararitu hancur dunia Palestina mun eueuh nu kitu Jakarta lah mun nu kitu. Wah, atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan di halanganna eta bae nu kitu. Bandung mun sakitu poharana atuh beh karucahan cacak eueuh jelema anu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur meureun. Untung masih kene aya jelema nu kos kitu mah teu kanyahoan. Kejauhan teh kadang-kadang makapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadana ge hebat tasbihna ge anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuna mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuna mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setip bukan kadeleuna mah urang teh hari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeleuna mulungan kuntung rudin bau izin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang mentek engke besi aya nu mulung tukang mulung kuntung. Nah, iya wali gajen gua kumaha. Iya, tewak geus ku urang. Tewak, orang dijual kuntungna. Henteu ai wali mah kadeleuna hungkul, rudi, kolbu. Keur aya anu disumputkeun ku manehna. Masyaallah karim. Nyumput. Sumput. Jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad. Cek Abu Yazid bisuruh setan ka dieu sia. Naon? Sia teh isin eta sataranjang. Isin ka satu sekitu. Eta ieu kan jelema loba. Cah. Aing isin ka jelema puguh jelema ge ku aing diome. Kiai ku aing ditungtun-tungtun ka pemerintah. Kiai ku aing tah aing dek isin kumaha atuh ka jelema deui ku aing apaan atuh di goda ku aing ya bener oge sih makan isin ka aing mah sataranja gitu isin rupana doang make jubah ge aslina mah sataranja rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok. Urang kasinggung mah tungtung namanya. Bisa aja teh setan, Masya Allah garis. Ulah bohong sia. Cek Abu Yazid. Tapi kula mah cenah tah lamun kanu di masjid tah sieun panas. Panas kunaon? Boro-boro kula ngagoda napas sange panas. Dua jelema tuh nu di masjid. Cek Abu Yazid coba aing dieu barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji deui belah ditu di juru biasa sama asik ada zikirnya oh iya tanya Assalamualaikum salam dibuka kan naon Abu Yazid budak mora keneh ka deuleu ku Abu Yazid ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum atuh pan sieun mah geus eueuh kumisan ya lamun diayakeun ja putih kabeh mending dikerut cek cenah teh lamun diayakeun kos lain jelema jurig atuh jenggot putih kumis putih atuh di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan sok geura misalna Haji Pendi kumisnya teh dikerut janggotna teh dikerut geus kabeh putih kabeh kan aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting atuh parajan lain jelema kan iya mah asana karkara keluar ti kuburan anyar gitu. Nah ieu mah budak ora keneh kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah cak Abu Yazid ieu budak ngora keneh geus hebat kieu dipake kasihan ku setan ngomong kieu deui tos kapanggih jeung setannya
percaya teu omongan setan masya Allah eta ku apaleun bohong setan eta bae geus kitu banyak bohong eta tah ku apaleun eta Buya Haji tos ngobrol jeung setan aju ngomongkeun bahwa sieun ka manehanana eta diberecang mantap lamun aya nu maot teh datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh nah aya anu hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang setan kabur tadina ngahalang aya nu endek baca la ilaha illallah jol bae Haji Pedi hararese orang mawa setan nyana sehingga ade masih anu sakara-sakara udah diajak ya nama Gusti Allah lagu sieun setan ka ahli Allah mah moal daekeun panas napas panas ge hiji deui kapan setan deuk ye bae di luar setan udah sieu teh ka masjid ieu nu hees cek eta atuh kudu lain hees kanjeunkeun hees bae moal diganggu ku aing nu sejen mah ku aing diganggu kabeh kunaon nu hees eta mah lamun hudang bae nya mah ngacaprak ngaji bae tah asal hudang bae ngaji bae ceramah bae cek nya teh teureun kasa jeung di mana bae geuning hees bae antepkeun tuh kan ari sieu papan ku setan di ome digere irungna jadi teu sieun setan ka wali mah hees na dikir pan wali mah hudangna ngacaprak ngaji bae mantak setan kieu goblok sia cek setan teh juga kajangoan pan wali mah sia ngembek goblok aing sia nu goblok hampura aja geus heseun ka wali mah heseun tapi tetep bae terus bae ditinggalikeun diintip digoda mah terus bae deuk anggo ada tugasnya anak teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kitu bae setan mah terus bae emang tugasnya anak nah iyalah ahli Allah dipakai kasieun ku setan sebab nafsuna geus eueuh kadeleuna akur padahal henteu sebab nafsuna geus eueuh ieu urang tah ngabersihan nafsu ieu teh nu hese teh nafsu nu hese masyaallah teu meunang manggih susu endut-endutan aju urang nu ngap-ngapan sesek napas dipudoli kunaon eta atuh ka dokter bae lain dokter anen cenah ieu mah kunaon ieu mah itu kudu didatangkeun tuh langsung ya Allah ulah bingung-bingung normal eta ngaranna bos ieu mah abnormal wallahu alimun Gusti Allah teh mah uninga di khalqihi ka makhluk teh uninga kumaha geuna ngadamel anjeunana teu kaya diayakeunana ku anjeunana geus aya dihirupan nu ngahirupan anjeunana nu ngarobahkeun anu nyicingkeun Gusti Allah nu mata la ilaha illallah teh beunang kabeh urang mah la ilaha illallah teh lama budak bihakin bilwujud illallah eueuh anu disembah kalawan hak kecuali Allah naik la maksuda bihakin anu dimaksud kalawan hak kecuali Allah guys lamun urang bertoriko anu dimaksud kecuali Allah langkah naon bae deuleu kudu ka Allah denge kudu ulah anu dimaksud kecuali Allah silaturahmi ulah anu dimaksud kecuali Allah ngaji ulah anu dimaksud kecuali Allah segala rupa Allah bae nu dimaksud teh sabaraha taun bisa na heulanan lempengkeun eueuh nu dimaksud iwal ti Allah naik la ilaha illallah teh eueuh anu nyiptakeun kecuali Allah nyiptakeun teh maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun manfaat nyiptakeun badarat nempel di jero eta ngucapkeun la ilaha illallah teh eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah Allah teh maha pencipta
La ilaha illallah wa nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Allah teh Maha Pencipta. La ilaha illallah wa nu bisa nyiptakeun kasep kecuali Allah. Allah teh nu nyiptakeun kasep. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun jore kecuali Allah. Allah teh nyiptakeun jore. Nu mantak urang kanu jore nyengsirikeun sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. Sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun manfaat kecuali Allah. Allah teh pencipta manfaat. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun madarat kecuali Gusti Allah. Allah teh nyiptakeun madarat. Kabeh ieu teh ciptaan Gusti Allah. Cukup la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah dihormati ku kabehan boro makhluk nu ngaran manusia, hewan-hewan. Sebab la ilaha illallah nu bisa nyiptakeun maneh kecuali Allah. Di ka mana maneh? Bisa ngobrol, jeung maung bisa ngobrol. Jeung cak-cak bisa ngobrol, jeung kupu-kupu bisa ngobrol, jeung saantero bisa ngobrol. Seperti etalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kunaon dia dibere ilmu ku Gusti Allah eueuh universitasan tah mana betul. Moal aya di universitas sama ilmu kos kitu mah. Moal aya di Al Azhar, moal aya eta mah khusus bae ilmu sirrul asrar, rahasia di balik rahasia. Ku sebab ibadah urang make syariat, qalbu urang make aqaid, dikawinkeun zahirna syariat, qalbuna make aqaid, bersih timbullah hikmah rahasia. Rahasia etalah anu nyieun caang hakikat ngaranna. Urang lamun syariatna rapi secara zahirna, qalbuna make aqaid anu pas kayakinan ka Gusti Allah, kawinkeun syariat jeung aqaid qalbu zahir jeung batin tek bersihan, bakal timbul sirrul asrar. Tidinya bakal katempo. Salatna akur jeung urang. Tapi keyakinanana nu beda. Sebab aya siran. Eta bakal dibere ilmu ku Gusti Allah. Ilmu anu naon kitu ngaranna hese nyaritakeunana dengan sompral ilmu laduni. Nah, ilmu Allah teh nu nyorot ka makhlukna, nempel di makhlukna, kuari bakal kanyahoan. Mun tadi innallaha wallahu sayyidina Gusti alimun bi khalqi maha uning ngaka makhlukna jadada melanana makhluk Allah anu geus dibere rahasia ku Gusti Allah, dibere sebagian ilmu Allah, dibere rasa sehingga nyana dibere nyaho di jero taneuh di lauhul mahfuz segala. Masya Allah. Hakimun bijaksana pisoni dina dadamelanana. Allah Ta'ala teh maha bijaksana nyin ki Zaid jangkung. Allah teh maha bijaksana nyin ki Zaid nyin ki Umar pendek. Allah maha bijaksana nyin ki itu ki Bakar mah putih. Allah maha bijaksana nyin ki dadap mah hideung. Ulah dicawat-cawat kabeh dadamelan Allah. Allah maha bijaksana atas dadamelan anak nu urang teu nyaho rahasia. Itu si Kizaya dijabel ku Gusti Allah jangkung-jangkung teuing nya urang teu nyaho rahasiana. Horenganan satu ketika aya hiji jelema awewe keur mimiti ngandung teh naon kadang-kadang nyiram hayang jasa buah sedangkan kadieu kaditu hese eueuh pangorak eueuh jang taraje eueuh sagala jang eueuh bae lah aya ge Kizaya doang mah Jaed kula eta ka bisa tentang ala buah ieu atuh ieu babari teu kudu jengke kos ieu horeng rahasiana mah eta rahasiana masyaallah di antara rahasiana tah Jaed ka dieu naon hujan gede tak eta teh kenteng teh coba tah bangun eta mah nyingsat teh coba pakadekeun oh geus kieu gampang oh eta rahasiana mah ya Allah ya Rabb
Aiki Umar pendek jasa buleut. Teu nya urang rahasiana. Masya Allah, Umar hadena geus ka dieu kunaon? Eta duit teh ka kolong nyek celek tah coba tah. Atuh nya mah ngaguruntul terus. Oh iya, rahasia. Lah eta mah keur nyaritakeun urang rahasia-rahasia lembur. Rahasia-rahasia lembur supaya ka harti kurang. Jaheul nya aya rahasiaan kabeh nu mantek urang ulah cuat-cawat ka dadamelan Allah. Urang kuari boga pamajikan, kabeneran pamajikan urang pendek. Ulah dicawat, nikmati. Ye, ulah sok aju cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui. Ulah. Geus bae, engkau adalah sayangku. Satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku. Tidak ada yang lebih cantik daripada engkau. Sadunia siapa yang pilisna di mata aing. Geus bae geus kitu. Bohong pamajikan ge. Deh, bohong. Bugo, ulah mah teu geulis teu di mata aing mah sia teh panggelisna eueuh deui. Geus aing mah moal kawin di kana sajan hiji sailila hirup. Emang kunaon ka? Mana modalna aing kawin. Ya Allah ya Rabbi. Nah, Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana. Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan, Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan, Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan, mas sagala ngadamel tatangkalan, Allah ngadamel lauk-lauk ti mimiti lauk kakap anu gede. Lauk hiu nu gede datang ka lauk ribuan laletik ribuan rebon laletik kerinasi laletik aya rahasia-rahasia Masya Allah Karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri urang sebab eta kebijaksanaan Allah rahasiaan dagang ge dagang ieu teh dadamelan Gusti Allah kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan serahkeun ka nu bogaan aja urang mah ngalaksanakeun nu hungkul moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nu nyieun rahasia tinggal urang na bae nampak maksudna eta narima eta teh hese jasa. Nah kabelah dieuna Allah teh mah bijaksana dina dadamelanana nu mantak urang daek ngaji aya rahasiaan endek dikasorgakeun nu mantak urang peuting teu daek tahajud sorgana rada handap aya rahasiaan kan urang boga duit tapi teu daek sedekah berarti kan urang dek dilambatkeun ka sorgana aya rahasia-rahasiaan aya kabeh ge jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh. Urang teu kudu neangan pangeran ka gunung, teu kudu neangan ka leuweung, teu kudu neangan ka Mekah. Di diri urang aya, kabeh aya di diri urang. Urang deuk ka sorga teh aya di diri urang sebab Allah mah aya di diri urang. Deuk neangan ka mana Gusti Allah? Cak Allah sih deuk ka mana lulumpatan, deuk salat make lulumpatan pasti deuk ka aing lagi aya. Nu mantap ulah make lulumpatan, komo aki-aki deuk berjamaah lompat ti karijet paeh di jalan sia. Teu meunang deuk ka mana sia cak Gusti Allah? Ndek salat aing kita berjamaah teu kudu lompatan aing lagi aya. Ye babari lamun urang geus nyaho lebahna ibadah teh babari jasa. Sia deuk aya ka surga aing nyeun surga tu aing nyeun neraka ndek sipil pilih ku sia tah sia surga jeung sia tah neraka jeung sia ngan pilihanana sia fasilitas jak asup ka surgana aya di sia fasilitas jak asup ka neraka aya di sia dibere ku ikhtiar lo sia deuk ka surga deuk lo sia deuk ka neraka aing mah ngan nyadiakeun dog aing teu butuh ibadah sia aing teu butuh maksiat sia aing jeung sia mah teu sia-sia aing mah pangeran sia mah hamba ngan aing nyadiakeun surga aing nyadiakeun surga neraka fasilitas aya di sia kabeh aya jang ka surga aya di urang jang ka neraka aya di urang jog gerage hayu aing mah yen deuk ka surga teh melalui ieu meureunana naon teh harta ja aing mah dibere limpahan harta pake kurang jang ka surga aing mah ka surga teh ieu melalui ilmu ja aing mah meureun dititipan ilmu pake kurang pake ka surga aing mah deuk ka neraka bae melalui ilmu pake nipu atuh Gusti ilmuna aing mah ka surga teh ieu bae melalui jabatan bupati pake atuh Gusti hayu pake bebeneran urusan masyarakat lah aing mah deuk ka neraka bae melalui bupati atuh los atuh hayu aya di urang kabeh
lain ku sebab kiai jeung lain ku sebab pejabatan urang endeu ka manana tah fasilitas saya di urang nang Allah kabeh ieu lah kebijaksanaan Allah. Ulah suuzon ke pemerintah, ulah suuzon ke polisi. Atuh polisi ge lamun nyana karena Allah ngatur jalan, ngatur jalan dibere duit. Enggak, dikit. Enggak aja dah utar-atur aing mah kalancaran doang. Tugas aing bari maca sholawat bae nya ngatur-ngatur di jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabrak bisa ya mobil. Ayo bae karena Allah aja atuh polisi ge aing mah ieu meureunnan ku Gusti Allah dikersakeun jadi polisi hajuja polisi teh ngatur-ngatur jalan ku aing neuk dipake ibadah ka Allah melalui fasilitas ieu Allah Maha bijaksana dina dadamelanana aing didamelkeun jadi polisi ku ari ku aing neuk dipake ibadah jabatan polisi aing ieu pangkat polisi aing atuh bisa anu nyawa jata mah naon kitu ngaranna son ihinam gitu bijaksana Allah aing jadi abri jadi garda terdepan aing induk ibadah melalui keabrian aing teh ieu teh petani aing induk ibadah melalui tani ye aing kunaon polisi bisa ibadah abri bisa ibadah aing kiai bisa korupsi goblok merendah kiai eueuh tapi di Indonesia mah aya ge 1 2 3 4 5 ieu keur carita sok pa bisa-bisa ulah ceneh urang ieu teh jadi petani, ulah ceneh jadi pedagang, ulah ceneh jadi polisi, ulah ceneh jadi eta kan geus dikersakeun ku Gusti Allah. Dadamelan Gusti Allah anu baku langit bumi, tatangkalan gunung laut jeung sajabana atawa ieu digerak-gerakeun ku Gusti Allah. Aya jelema henteu maksud jadi kiai tapi kan masantren bae dikersakeun jadi kiai gerak Allah kan. Dadamelan Allah berarti jelaman umbung hayalan eta teh menteri agama jadi menteri agama ditanya apa ada hayalan kagak ada cek ya mah wari jadi menteri agama eta nang Gusti Allah tuh apa Jokowi aya nyana baheula yang jadi presiden aya jeung nyogok eta ge dadamelan Allah lah geus kos kitu bae tah mah sabodonyana teh urusanana ngan jelas kabeh ge dadamelan Allah atuh aing nyana bisa tobat ba atuh ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi cek Jokowi aduh ini sial Jokowi cerik mohon maaf ya Allah akan kembalikan saya ini uang korupsi saya melalui berjalan gue nah misalnya ya mah cerita tuh lainnya na bae menteri DPR kabeh jadi teh panhahalang ka Allah teh jadi mui ngaranna dong mui teh naon gara-garana mui teh naon gara-garana oh iya musuh goblok sia majelis ulama di musuh-musuh misalnya nyana jadi ketua MUI nah nyogok eta kapan jelas sama sohe ar-rasi wal murtasyifin nar kanjeng Nabi sohe sama ngaran jadi majelis ulama tapi nyogok ar-rasi wal murtasyifin nar sinar. Aduh, nyara kemana? Tinggal sadar na bae. Tapi kan hajo tobat janana ya Allah. Gombal sih ya. Nah, iyalah hakimun fi sunnihi bijaksana di dadamelan sakabehna unu kaluar di dadamelan Allah. Nah kulantaran Gusti Allah maha uninga maha bijaksana urang sadarkeun diri urang ke maha uningaan Allah ke maha sadar ke maha bijaksanaan Allah Gusti abdi teh diuninga ku Gusti tur abdi teh ieu teh dadamelan Gusti kebijaksanaan Gusti ngadamel abdi seperti abdi nampi Gusti mere sehat ka abdi kebijaksanaan Gusti mere gering ka abdi kebijaksanaan Gusti mere harta sakieu ka abdi kebijaksanaan Gusti mere sagala rupa ka abdi moal lila deui abdi teh bakal menghadap ka Gusti abdi teh bade nemah jeung sadar eta karek jelema sadar karena segala rupa aturan Allah sadar karena segala rupa dadamelan Gusti Allah urang teh sadar teh begitu ngaca ya Allah ya Rabb kok tetangga abdi makasih bae abdi jore ye terus sia urusan aing kunaon si aju ngarasula takkan kos gitu
Gusti babaturan abdi paruti konon abdi jadi hideung atuh teh urusan aing ku aing sia dihideungkeun sakitu ge teu tengkos kastrol sia tangga rasulah eta nu jadi halang teh ya Allah ya Rabbi Gusti kunaon atuh batur mah usaha teh mah raju abdi mah ieu mah atuh menaon kitu ngarugi deui rugi ya atuh teh urusan aing sia mah ngalaksanakeun sia mah teu nyaho ka rahasiana sia lamun dibere sugi moal wae jeung jelema kalangkangna ge teu meunang ditincak ya sia mah kamang-mang kan rahasia sakitu ge susah sia mun leumpang sakumaha kelek aya bisulan kan Allah Maha Uninga kadada melanana Masya Allah mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere jag-jag dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dibere bisa nyadar sasadar-sadarna urang nemah-nemahna sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa Rajab ngalaksanakeun salat baca sholawat zikir jeung ibadah-ibadah nu lainna menghadapi akhir hayat urang-urang pinuhan ku ibadah akhir hayat urang husnul khotimah bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah